Baru we deka frustasi lah anjing. Frustasi kunaon? Awewe bocor, mudah-mudah aing nyawa aing teu bogo. Gelis we. Gelis deui paten. Ada naon lah. Gelis gitu. Cuma ini emang teu zaman. Bogohan kan gelis. Mana normal tuh? Masa nyebut aing teu normal? Normal atuh. Kan bosa balapiat ieu. Jadi zaman ayeuna teh gelis. Naon gelis. Ayeuna mah usumna karana es. Bukan budak hiji teh anjing kolam eta mah. Tina naonna tina rana. Kapaleun. Jadi kan aing karana mah geus dewasa. Itu kudu diajarkeun. Gitu. Paham? Ini macam naon lah. Boleh. Mungkin dia tahu wewe kepusingna deh kak. Ih. Teu di mana aya nyampeur. Karena nanti bobo koduna. Udah dekna wegah mah. Pusing. Mang Sadi ngaranna we. Ngaran awewena teh mun teu sama Najia. Oh, sia. Udah dekna nemu. Sia nangker goreng omongannya di udah kudu gelis nih. Coba bayangkeun ku maneh. Dewek arek dahar. Cike lah. Biasa. Dewek arek dahar nelepon. Coba. Arek ngising nelepon. Nginum, dititah nginum, padahal atunya heueuh nya. Auto lamun geus beres dahar mah pasti nginum. Tolol pan. Emang heueuh mainan mah bager. Arek ngare motor ka aing teh. Emang dek situ boga motornya. Sampai arek diganti iPhone 11 Pro. Aya. Teuing. Emang heueuh sih mainan mah bager. Tapi hampura euy, harga diri kayak kamu bisa dibeli ku nu kitu patut lah. Anjing jorok sama tolol. Euy, mau pusing deh. Kadang-kadang sok nanya, dek harga diri sebagai laki-laki sejati teh. Udah. Pusingnya deh tadi. Tuh, itu li. Sia yang pirang tuh. Gelis can ya. Oh, sia. Ayo kan. Males lagi. Yang males. Hanguk ku belum. Hai Yayang. Aya di. Nek naon awe teh tadi deh. Kalau centil deui. Mah bener kudu ini teh. Sampai betah. Aya. Gawe di bumi kan kok. Ya nya teh kieu ya. Mana? Ah itu ya urusan produk. Ya. Yayang ka mana? Ih, padahal naik ka dieu teh yang pendang ku si Yayang. Tapi si Yayang mah malah ini wae unggal disaperkeun teh. Naon sih? Si itu mah gitu bakat si pirang mah. Bang itu di mana lamun misalnya manehna geus ngomong gitu. Ya tapi kan neng teh nyaah ka manehna. Mana deui si eta mah kuku. Mana? Sakumaha neng hayang ka si eta. Anger. Lamun si eta na mungeun. Nya neng mah padahal kajian teuing beak naon asal neng bisa deket jeung si Yayang. Jadi neng nyadar teu Naon? dari pandangan lalaki si eta teh goreng. Walaupun cepat goreng, tapi amur we hate neng mah mentok ka si Yayang pirang mah. Pangapah, mun aa bisa nyongwakeun neng di si Aa pirang, neng dibere duit. Sabaraha oge aa men takut neng dibere. Nu bener ieu teh. Bener. Siap. Terus saya balik kemana nih? Kak, tadi lagi bere ka si Aa, bere uih we aya mah. Ada bere naon di dieu oge. Nah, atunya neng bade uih heula. Siap. Yakin bego sepirang.
Awewe gelis, montok, buhay. Namun mau ngebikeun ka deek. Deek kita mana main itu lah. Welcome to Mobile Legends. Eish. Anjing eta Hayabusa tolol ye, bapak ini baru anjing ieu. Docok si anjing. Setan teh naon ngeganggu aing keur main. Buru atuh teh. Astagfirullah. Anjing gerek naon di sana? Itu nelpon genang nyawa di waktu. Docok cenah mati. Astagfirullahaladzim. Halo. Oh, buru ka dieu lah aing keur main. Musikeun wae eueuh. Sehat es. Alhamdulillah. Tenang ya. Iya. Main dek ketempokan. Gimana tuh main orang? Ah, entong. Ek naon ka dieu? Arek iya. Kurang teh lah gitunya sebagai babaturan ka mana orang teh luruskeun. Ngeluruskeun kumaha teh? Teu puguh gitu ngomong. Urang teh ngeluruskeun anu kamari bogoreun ka didinya. Kurang kumaha eta we cok. Bari gelis, demplon, beunghar. Ini kudu diteangan ke maneh. Kan maneh teh goreng, bari hideung bau bari dekil. Nyadar kabadinya teh maneh. Sangeuk. Mung pokona nama. Lamun aing jadi maneh, ku aing mah kudu ditolak. Diangkut langsung. Diajak serius. Naon maneh hayang lin ka wae itu? Ji kitu bogohan, gogor kayaknya. Aing mah sanajan beungeut goreng patut kieu oge. Harga diri aing mah mahal, cu. Ya, pesen aing ka maneh. Lamun maneh arek ka dieu ngan saukur nitah aing bobogohan jeung si itu. Hampura. Baturan teh ka dieu unggul. Geus putus pokona nama. Stres aing mah aing budak-budak awewe lah. Anjing, tadi narik untung mah jadi ngadat si pirang. Melangna we ieu mah. Duh. Alah. Halo? Iya, halo. Eta si pirang nuju sareng Jiat deh. Teu ningali buktikeun neng oge kangen ka sia yang pirang teh. Ih, kumaha tuh? Melang duy ya. Soalnya kemarin tuh nyebut stres manehna. Gimana atuh? Neng ge melang ka sia yang pirang teh sieun kunanaon. Lah tungke ku orang disakeun ka base camp. Nya neng oge bade ka base camp atuh ayeuna. Nya. Kunaon? Itu kabogoh urang leungit. Anu goreng patut teli. Goreng-goreng oge atuh urang mah sayang. Hayu atuh antarkeun heula urang ka base camp melang. Pirang. Si pirang euy. Kayu. Aci. Si pirang urang itu. Alah.
Alah, Rang, kunaon maneh? Astagfirullahaladzim. Kunaon? Kunaon maneh? Kunaon frustasi kunaon? Astagfirullahaladzim. Ngobrol atuh ngobrol. Kunaon maneh? Ya wasiat yang mana? Wasiat naon? Baca ku mana? Keheula tuh. Angkat tuh ursia si kikanyut aing bucat. Astagfirullahaladzim. Namanya. Syuting. Batal subscriber. Mau nama kayak lemah. Subscriber yang gue mau gue. Subscribe mau nama saya komen like-nya. Siapa yang naon? Gue enak. Janda. Yuk, gas. Good.